Faslun ari ieu pasal fi dzikri asjaril jannati dina nyarioskeun pohon-pohon anu aya di surga. Qala Ka'bun radhiyallahu anhu, parantos nyarioskeun Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu, sa'altu kaula parantos naros Rasulullah alaihi salamu ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an asjaril jannati, tentang pohon-pohon anu aya di surga. Faqala alaihi salamu, teras ngawaler Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taibisa awsaluha, ari pohon-pohon anu aya di surga eta moal pernah kering naonana dahan-dahanna, la tatasaqatu sareng moal rontok naonana auraquha daun-daunna eta tatangkalan anu aya di surga, walayafna sareng moal leungit rotbuha lembabna eta pohon di surga, wa anna akbara sareng bahwa anu paling besar asjaril jannati, pohon-pohon anu aya di surga, syajaratut tuba, nyaeta pohon tuba. Jadi pohon tuba teh adalah pohon terbesar anu aya di surga. Kumaha ciri-cirina eta pohon tuba? Asluha min durrin, ari akarna eta pohon tuba diciptakeun ku Allah tina inten. Wa wasatuha sareng ari batangna eta pohon tuba miyakutin didamel ku Allah tina yakut. Wa agsanuha sareng ari dahan-dahanna eta pohon tuba min zabarjada, diciptakeun ku Allah tina zabarjad. Wa awaraquha sareng ari daun-daunna eta tangkal tuba min sundusin, didamel ku Allah tina sutra anu halus. Masya Allah, geus teu kabayang ieu indahna pohon tuba. Wa alaiha sareng ari eta pohon tuba teh sab'una alfa gusnin, ngagaduhan 70.000 dahan. Agsanuha ari dahanna eta pohon tuba muttasilatu, bersambung bisakil arsy, kana tihang aras. Wa adna agsaniha sareng ari anu panghandapna tina eta dahan anu panghandapna tina eta pohon tuba fis sama'id dunya, ayatna di langit dunia. Laisa fil jannati ghurfatun, henteu aya dina jero surga teh hiji kamar oge, wala kubbatun sareng henteu aya hiji kubah oge, wala syajaratun sareng henteu aya hiji pohon oge, illa fiha kecuali dina eta kamar kubah sareng tangkal, gusnun minha terdapat pohon tuba, yudillu alaiha anu selalu menaungi kana eta kamar kubah sareng tatangkalan anu lainna. Wa fiha sareng ari dina pohon tuba minas simari eta aya berbagai buah-buahan, matashtahil anfusu anu matak pikaresepeun hate. Sakabeh jelema ahli surga anu ningali kana eta buah pasti bakal resep, pasti bakal hayang ngadahar.
Eda panjang buah-buahan di dunia mah sakumaha ngeunah. Aya wae sebagian jelema anu resep duren cenah sakitu ngeunah cek nu beuki mah, tapi aya sebagian jelema anu sama sakali embung ngadahar duren, malahan ngambeu bau duren lagi geus embung. Hehe, ari pohon surga mah buahna pasti bakal resep kabeh oge. Nadiruhu fid dunya, perumpamaan eta pohon tuba teh lamun di dunia mah asyamsu ibarat matahari, asluha ari eta matahari sumberna teh fissamai aya di langit, wadauha sedengkeun ari cahayana eta matahari wasilun ila kulli makanin, bisa nepi bisa tembus ke setiap tempat anu aya di alam dunia. Etalah perbandingan pohon tuba, tangkal nama aya di mana, tapi iuh-iuhanana akarna bisa merambat ka ditu ka dieu di jero surga. Mudah-mudahan we urang kabehan bisa menikmati pemandangan indahna pohon tuba, bisa menikmati nikmatna buah tuba bari nyiuhan urang di bawah pohon tuba bari ngalahun bidadari. Endeh eta Masya Allah urang senang di jero surga. Nematak jelema mukmin mah di dunyana sok loba diuji ku kasusah. Susah neangan gawe, susah neangan duit, pan eta lamun lolos tina berbagai kasusahan dunia engke bakal disenangkeun di akhirat dengan kesenangan anu hakiki. Di dunia mah eueuh jelema anu senang secara hakiki. Aya jelema nu katempona mah jiga senang tapi geus dikorek-korek geus nyaho kadeukeutan mah boro-boro juwet teh keukeuh nu aya. Etalah dunia alam fana. Qala Aliun radhiyallahu anhu, parantos nyarios Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, aiqanna saur Sayyidina Ali kaula sangat meyakini minal akhbari tentang berita-berita anu nyarioskeun tentang pohon-pohon di surga, anna asla asjaril jannati, bahwa akar pohon-pohon anu aya di surga minal fiddati eta tercipta diciptakeun ku Allah dina perak, wa auraquha sareng ari daun-daunna eta pohon surga ba'duha sebagian min fiddatin ku Allah diciptakeun dina perak, wa ba'duha sareng sebagian deui daun-daun eta pohon surga min dahabin diciptakeun tina emas. In kana seandaina aya aslus syajarati akar pohon min dahabin tina emas, takunu maka jadi agsonuha dahan-dahanna eta tangkal minal fiddati terbuat tina perak. Wa in kana asluha sareng upami akarna tangkal eta min fiddatin tina emas, takunu agsonuha min dahabin, maka aya eta tangkal teh dahana eta tangkal teh tercipta tina emas. Wa asjarud dunya sareng ari tangkal-tangkal atanapi pohon-pohon anu aya di dunia, asluha fil ardi akarna eta pohon teh aya di jero taneuh di dunia. Wa far'uha sareng ari cabang-cabangna ilal hawai aya di luhur di udara. Li annaha sebab sesungguhna ari dunia darul fana'i eta negeri anu pana, simbol eta teh
walaisa kadzalika sareng henteu seperti kitu naon asjarul jannati tatangkalan anu aya di surga mah fa inna aslaha fil hawai maka ari pohon surga mah akarna teh aya di luhur, aya di awang-awang, aya di angkasa. Wa agsonuha sareng ari dahanna fil ardi justru aya di jero taneuh. Jadi tibalik. Perbedaan tangkal surga jeung tangkal nu aya di dunia. Masyaallah geus raneh di wae. Kama qala Allah Ta'ala sakumaha firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dina surat Al-Haqqah ayat 23 sareng 24 kutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah wallahu a'lamu bimuradih kutufuha ari buah-buahan dina eta tangkal di surga daniyatun eta teh sangat deket ai samratuha qaribatun tegasna buah-buahan anu aya dina pohon surga sangat deket mudah untuk diala teu kudu teterekelan naik tangkal lamun hayang buahna teh tinggal ngarawel tinggal ngahuapkeun malahan numutkeun Syekh Al-Barra Ibnu Azib mah manu dimaksud dekat tidinya teh sangat mudah dipetik ku sapun ku penduduk ahli surga bahkan sekalipun ngarawel buah bari keadaan keur sasarean di jero kamar bisa ngarawel kana eta buah masyaallah geus teu kabayang urang betapa dimanjakna penghuni surga nu matak saur Allah kulu pek mangga geura mararakan ku anjeun geura tuang ku anjeun wasrobu sareng geura inum ku aranjeun hanian bari kaayaan sedap enak nikmat sok moal aya kadaharan anu teu ngeunah moal aya minuman anu teu ngeunah di surga eta semua hidangan anu disajikeun ku Allah pikeun penghuni surga bima aslaftum disebabkan amal-amal anu telah dikerjakeun ku araranjeun fil ayyamil khaliyati di poe-poe anu geus kaliwat nyaeta ayeuna keur di dunia urang salat urang tahajud zakat puasa dan lain sebagainya eta teh urang keur ngadaftarkeun diri hayang asup ka surga keur mesen tiket surga pada hakikatna mah urang teh masyaallah eta karak buah-buahanna sareng tangkal-tangkalna wa turabu ardiha sareng ari tanah nu dihandap anu aya di surga miskun eta didamel ku Allah tina misik wa anbarun sareng anbar wa kafurun sareng kapur moal aya taneuh ledok jiga leutak bau geuleuh moal aya di surga mah diciptakeun ku Allah tanahna tina misik ambar sareng kapur wa anharuha sareng ari sungai-sungai dina eta surga labanun caina aya nu berupa susu wa asalun sareng aya nu berupa madu wa khamrun sareng aya anu berupa arak wa ma'un safin sareng aya cai anu sangat jernih wa idza habbatir rihu sareng ketika bertiup angin sepoi-sepoi niup kana tatangkalan anu aya di surga yadribul waraku ba'duhu ba'don maka saling kena saling nan kitu daun anu katiup angin teh
saling membentur daun anu hiji kana daun anu lainna kusabab tiupan angin. Ketika daun anu hiji jeung daun anu lainna diadu kusabab ditiup angin, fayakhruju minhu sautun, maka keluar tina eta benturan daun teh suara, ma sami'a ahsanu minhu, anu mana eta suara teh belum pernah terdengar suara anu lebih indah daripada suara eta. Masya Allah, Rabbuna Karim, mugi Gusti ngajadikeun abdi sadaya sebagai penghuni surga, sehingga abdi sadaya tiasa menikmati berbagai keindahan di surga anu kekal abadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.